News Indonesia, seimbang, akurat, terpercaya. Monitoring sareng evaluasi Monef Bantuan Keuangan tahun anggaran 2025 dilaksanakan di Aula Kantor Kacamatan Pacet. Pikeun mastikeun efektivitas jeung akuntabilitas dina, ngatur rupa-rupa sumber dana, pamarentah Kecamatan Pacet ngayakeun kagiatan monitoring jeung evaluasi, Monef. Bantuan Keuangan tahap kahiji tahun anggaran 2025. Kagiatan ieu lumangsung di Aula Kantor Kecamatan Pacet dina Kemis, tanggal 16 Oktober tahun 2025. Acara ieu dihadiran ku Camat Pacet, Bapak Asep Susanto, SSTP MM, sasarengan jeung sakumna jajarana, para kepala desa, perangkat desa, lembaga-lembaga desa sakecamatan Pacet, oge tim ti Dinas Pemberdayaan Masyarakat jeung Desa, DPMD Kabupaten Bandung. Acara Monef dibuka secara resmi ku Kasih Sosial Budaya Kecamatan Pacet, Bapak Surkon Suherman, SPD. Dina biantarana, anjeunna negeskeun pentingna kagiatan ieu minangka bagian tina pangawasan jeung pembinaan, pikeun mastikeun yen dana masyarakat tiasa digunakeun sacara tangtu, transparan sarta nurut kana aturan anu berlaku. Ngaliwatan forum ieu, pamarentah ngaharepkeun sinergi antara kecamatan, desa, jeung DPMD Kabupaten Bandung bisa leuwih kuat. Kukituna, sagala program anu dibiayaan ku dana desa, DD, ADPD, BKK Bunga Desa, oge BKK Rembuk Bedas bisa lumangsung optimal sarta mere pangaruh nyata pikeun ningkatkeun kasejahteraan masyarakat di Kecamatan Pacet. Saur Bapak Surkon Suherman dina biantarana. Herman AR, TV News Indonesia.